Geus jadi adat kebiasaan. Ari bagian ronda teh sok telat datang teh. Padahal ngajaga lembur teh geus tugas urang sararea. Ya mah geus pasti ngararet datang teh. Duh. Kamarana ya si Udin. Hoi, Dun. Cari incing mana mau di pos ronda? Eta maneh Din karek datang, abong kana penganten anyar mani karek jebul. Tah, mana mah mimiti na geus ngecek ka aing teh. Panyaho aing mah boro-boro pamajikan kabogoh ge teu boga. Matak teh Din, ari udar ider teh tong sok memakai teuing kedok gara Din. Kedok kumaha nih mana Dun? Ari eta nu naplok tina beungeut maneh. Ye, iya mah asli. Ti mimiti dieujeunkeun ku indung. Anggar banget aing mah ya nu ieu tah. Oh nyapaingan atuh Din. Paingana. Paingan teu payu-payu maneh mah Din. Gandeng lah. Geus ayeuna mah hayu mending wir. Geus aya bangsat. Goodbye nu nguriling mah bangsat. Urang mah cicing di dia di pos ronda. Capek-capek kudu nguriling. Teuing lieur ngamadul jeung maneh mah Dun. Supaya teu lieur, dengekeun aing boga dongeng ya Din. Sok Dongeng naon? supaya Abdol cician heula caita. Siap lah. Bener ka dongeng naon? Kieu Din, urang boga dongeng copet awewena. Abong zaman emansipasi, copet ge tapi ka aya awewe segala. Ulah salah arti Din, da ieu mah ukur dongeng. Geus der jadi penasaran uing mah. Kieu caritana Din, aya hiji pemuda manehna rek mangkat ka kota ngan hanjakal. Eta pemuda teh boga kebiasaan goreng. Manehna unggal udari der teh tara make celana jero Din. Wah, eta nekat si pemuda teh. Nekat kumaha ari maneh Udin? Eta ai ka kota teh tara make celana jero. Heuh ai nekat teh nekat belah mana ari maneh Udin? Pane awe di kota mah mun make androk sok sakarieu. Geus pasti tembong sayang beritna. Tapi bener eta teh Din. Kuring ge ngadenge beja. Cenah mah awewe di kota mah lamun ka pasar atawa ka mall teh lamun teu nembongkeun orat teh kurang pede cenah Din. Nya kumaha ieu tuluyan dongengna. Ke heula Din, abeh lancar ngadongengna. Aing nginum heula. Jadi kieu Din. Singkat cerita, si Ebeus teh aya datang. Atuh kalacak si pemuda teh naek kana mobil eta. Ngan hanjakal di jero beus teh geus pinuh. Atuh kapaksa si pemuda teh nangtung. Tah, geus jalan, naek hiji awewe Din. Terus Atuh kapaksa si awewe ge da pinuh teh nangtung tukangan si pemuda. Tah, eta mah geus lila-lila. Karasa anu ngagaramang kanu pingping si pemuda. nya naon? Kieu Din, barang direret Din, korengan leungeun awewe anu nangtung tukangeunna. Eta mah ngagerentes si pemuda teh. Wah, parang siang. Ieu aing dicopet ku awewe ieu. Heeh. Ngan ku pemuda teh diantep bae tah. Barang ngagaramang sup eta mah asup kanu celana si pemuda eta. Ceg, leungeun awewe cekelahan ku si pemuda teh. Bari diharewoskeun, mending digorowokeun copet, mending usapan. Tah, kira-kira cek maneh rek kumaha tah awewe nu eta? Cek urang mah da kabur, da geus nyaman rek nyopet. Lain Din, bisik maneh penasaran, kieu tuluna caritana. Si awewe mikir, daripada aing digebugan ku saebeus, nya mending usapan wae eta si calana si pemuda nu eta. Nya ngareunah teuing eta si pemuda teh. Nya jelas ngareunah Din. Sampai panjang jalan eta mah peureumbeueun tah si pemuda teh. Maneh mah jorang wae. Geus ayeuna mah aing ieu boga carita, dengekeun ieu.